Duh loba teuing cek dina tuh. 44 atuh. 44 loba teuing cek dina teh. 4 atuh. 4 biasa loba teuing atuh sih mah gering atuh. 4 teu kuat 4. Atuh gering. Lah ieu janguji diri urang cek Imam Ghazali. Awak tes urang ku makanan. Ternyata sesuai rasana sehat. Kitu keleh makanan-makanan ruh. Quran, zikir, sholawat, tasbih, tahlil dan lain-lain sebagainya. Nah lamun urang masih kena beki berarti sehat. Berarti sehat. Nah kurang direnungkeun awak. Roh, sih maca Quran jatuh beki sih mah. Sholawat jatuh beki. Tapi lamun dahar ngaleuwihan di batur. Batur masa piring sampean 3 piring. Tapi hari maca sholawat zikir tilok beki sia awak asana ye asana sia awak paeh kana neraka sia bayangkeun ku urang neraka wa quduhan nas wal hijarah sedengkeun neraka teh suluhna teh manusia jeung batu buas sia bakal jadi suluh neraka sia coba roh coba nonton TV main bola betah SMS-an betah asana bener siapa calon neraka awak ya asana siapa calon neraka asana bulak balik tak ku urang antara makanan roh jeung makanan jasad coba bekian ka mana la ilaha illallah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi sakitu urang sering ge ngahadiran nu sakarat ngahadiran nguburkeun ngahadiran tahlilan ieu urang teu daek kanasehatan tah nu sakarat urang sering ngahadiran mandian sering nyalateun sering tahlil model kieu sering pisan ngadenge di batur nu maot sering tapi eta ku tolol nawak urang teu daek kana kesehatan wayah nonton TV mah nonton bae eta wayah WA-an mah WA-an bae eta kan gara-gara teu kana kesehatan padahal cak Kangjeng kafabil mauti wa'izo jang nasehat mah cukup maot ieu mah ku omong geus teu kana nasehatan ku maraot geus teu kana nasehatan ku maca Quran geus teu kana nasehatan cak Allah lamun geus teu kana nasehatan kos kitu dibeuleum sia ku aing cara di Israel dianginkeun sia ku aing digempakeun sia ku aing karaka rasa. Nah iya lamun geus urang curug geus teu kana nasehatan ku tausiah, teu kana nasehatan ku maca Quran, teu kana nasehatan ku pituah-pituah, teu kana nasehatan ku nu maot, asana dicurug angin beliung. Ji ulah sambarangan. Geus teu kana nasehatan, ku ari dicurug meureunanan aya 8.000 mah jelema aya. 8.000 mah aya meureun nya. Nya nu salat aya eueuh 4.000 eueuh kan eueuh 2.000 lah nya aya 2.000 meureun nu husu aya eueuh 1.000 asana eueuh hiji acan neangan nu husu mah sedengkeun kapan eta salat teh nu diitibar mah khusu urang nyaho ngaran teh nyaho rupa tah khusu teh asal der bae salat mulai ngalayap hate boh, nuka karung, nuka mall, berbagai proyek-proyek itu. Sebab satungtung orang bergelut di kegiatan-kegiatan, etalah nu nyangkut di jero hate. Lamun urang geus bisa ngalepaskeun eta karak. Cacak-cacak ka sorga kudu make amal, asana moal anu ka sorga urang curug. Moal ngan untungna ka sorga lain ku amal
tapi ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala iwalti urang muga-muga we karahmatan ngandalkeun salat urang maja kos kieu ngandalkeun ibadah urang wa kos kieu sugan we rahmat Allah mah wasi'at kullasyai rahmat Allah mah leuwih jembar tibatan nu aya masyaallah wahara na ieu sugan kana kesehatan ieu kudu maot urang teh ieu urang teh tafakur Ibu Iis beusina loba ge jamaot Ibu Iis mobil boga jamaot Ibu Iis atuh duitna loba ge jamaot komo meureun urang mah teu boga nanaon modar atuh anu sugih bae pae atuh komo nu susah koit tah mah geus nah ieu sugan kana sehatan da urang masyaallah sedengkeun waktu datangna pae mah saha nu nyaho eueuh nu nyaho iraha datangna pae kula lamun maca di kitab Nawadir kadang hayang seuri kadang inggis aya hiji jelema usaha sageusna usaha hayang jadi pejabat emang kitu lalaguan jelema mah mimiti usaha asal geus sugih bae aji bae mimiti yang jadi dewan kadituna yang jadi bupati tatang ge tatang haji tatang dibere sugih bae asal hayang jadi bupati nya na eta ku kari mah kakara yang jadi RT doang nya na haji tatang nah ieu bae lalakon jelema mah kitu bae ieu bae ge nu dibabawa ku kula ieu rencana hayang jadi camat atuh ijazah teu boga naon teu boga jadi camat ulang hayal katanya aya jelema ngumpul-ngumpul harta kabelah dituna yang jadi pejabat dikersakeun ku Gusti Allah emang dunia mah kitu jadilah nyana sering hiburan satu ketika nyana ngumpulkeun kaum-kaumna di satu ruangan anu tertutup maksudna teu meunang kacampuran ku jelema cacah ieu mah khusus menak-menak steril dijaga di lawang nage bangsa santri-santri anu make sedajep itu teu meunang asup teu meunang tamakos kitu mah lah santri mah eueuh nilai di mata pejabat santri eueuh nanaonan tapi di mata Allah pejabat eueuh nanaonan santri nu meunang poin di ulah adigung jadi pejabat di mata manusianya na diagung-agung di mata malaikat mah emang malaikat kumaha gitu ulah ku Allah malaikat makan boga aambean batin lamun urang sering maca Quran zikir sholawat ka ambe ku malaikat seungit amat ka ambe ku malaikat mah aambeana kos kitu tah lamun urang carang maca Quran carang zikir carang ibadah malaikat geus kieu bentek awat ti budak ieu betek cek nya ieu ge kaambeuna ku malaikat asal bararau ieu beda amban malaikat mah sebab tadi ban dibacakeun malaikat mah la ya'suna teu pernah maksiat selalu ngalaksanakeun perintah Allah eta malaikat badak bersih geus lamun malaikat bisa ngambe jelema nu ibadah ahli Allah ge sarua waliullah bisa ngambe ieu mah seungit batinna ieu mah bau batinna ieu mah hayang kawin deui atuh aya kaambe bae da napas da teh kaambe mbak nu kaluarna teh lamun apansa kayawan Masya Allah ayah yang kawin mau masalah ayah yang nyandung ya kaambe ku ahli Allah mah kadang-kadang ngabalir teu karasa ahli Allah teh lantaran nyana teh kan ngambe nu bau mah teu betah nah komo malaikat nah ieu jelema keur meujeuhna makan-makan minum-minum artina hiburan dahar biasa dahar mah cuman di satu tempat bersteril teu meunang cacah asup kadinya keur mujuhna hiburan
memeh dahar teh kapan ari pejabat mah kudu aya musik heula. Musik ge lain sa musik-musikna kudu aya nu joget heula. Nu jogetna ge lalaki mah teu betah kudu awewe. Aju jogetna ge teu meunang make baju cenah tapi cak sia aing ge. Atuh cak sia aing ge jahok kitu teh cak sia. Masya Allah Karim. Nah, begitu keur bejeuna hiburan, lawang aya nu ngetrok. Trok 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 trok. Trok trok trok. Dibukalah ku penjagaan. Begitu dibuka, jelema rudin, jelema miskin, make kaneron, kopeana ge geus beureum sapotong, sendalna ge sendal jepit sabelah lain geus lamun asup teh ieu menghalangi pemandangan. Membuat tidak nyaman di jero. Pad urang suasana ge aya nu nyaman di jero. Sok urang bae aya suasana hajatan kemudian anu karasep nu garis betah kan. Jol bae urang lembur teu make teu make sendal teh dadabud. Urang ge hajuki bae teu nyaman ieu suasana. Tapi lamun datang nu geulis masyaallah haju seungit. Endek balik heula. Heula. Heuh cak sia aing ge. Tah ibarat keketrok teh aya nu kitu. Ditanya ku penjaga, naon ki? Kula hayang ka jero cak. Ye. Ulah tuh teu meunang, henteu hayang milu dahar ka jero. Engke bae ki dipanggieulkeun, embung cakna. Hayang di jero bae babarengan. Teu meunang ieu mah teu meunang. Ieu mah khusus make dasi. Ye, atuh cai ngejak aki ge jelema keneh cakna teh. Ulah hiji kudu make jas atawa make dasi atawa ieu mah orang-orang terhormat geus aki mah ge dipanggieulkeun mah teu bisa ulah kitu cek cenah ulah aya ka jero mah maksa teh aki-aki ke lapor heula kula ka nu bogana begitu lapor ka nu bogana Pak di luar aya aki-aki rudin ayo maksa hayang ka jero hayang kapanggih cenah jang aya teh sabangsa mah gebug habek gabung aya teh sabangsa mah ulah acak-acakan di suasana. Menghalangi pemandangan. Geus gebog. Datang keluar, teu barang. Cek penjagana, indit. Memeh digebug kudu indit. Ngaloyor teh aki-aki. Ngaloyor. Meunang meureunanang. 20 menit datang deui ngetrok deui. Trok 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 trok. Trok trok. Saha? Aki sia deui. Cak penjaga dedaun dia. Lapar. Hayang dahar. Geus dipanggieulkeun bae cak penjaga. Teu bisa. Pokona kula kajen ku kumaha ge hayang kapanggih jeung nu bogana. Cak penjaga teu meunang. Meunang teu meunang kudu bedakeun. Lamun kula teu bisa asup nu bogana tangga dieu. Maksa. direjeng nyana teh kuduaan kutiluan dek diinditkeun eta teu karejeng cicing meja da dihareup kieu bae aya heran penjagana di aki-aki leutik-leutik ke teger amat sakene teu bisa kagoyangkeun teu bisa dipangku kuduaan kutiluan kohbatan kulimaan ye nagen we teh aki-aki wah lamun urang boga tanaga kitu demo teu kudu lobaan-lobaan geus make aki-aki bae hiji ya Allah ieu ku teger jasa pokona cek yana lamun aki teu bisa asup ka jero nu bogana teh ka dieu elede et akhirna nu bogana Pak aki-aki nu tadi teh datang deui gebung waduh Pak boro-boro digebung Pak diangkat kuduaan teu kabal 5an cek yan atuh boro 5an 10-an ge teu kaangkat coba yang mendingan datangan mah datangan datang anu boga kandingan naon ge aki hayang ngaharewos ka anjeun naon harewosan segala itu seetik bae ya kula malakal maut nu bener nu bener ih kula malakal maut cek ya teh ajuruk naon itu tugas
tugas kedeng deui saha ente sok kitu jog teh iya tiba tugas ti Allah cak anu penjaga teh paingan tadi diangkat ku 2an teu kaangkat ku 5an teu kaangkat ku 10-an teu kaangkat orang malakal maut ieu mah waktu birat kabeh tinggal eta bae nu saurang neuk ka mana di Lauhil Mahfuz tertera bapak kudu dicabut nyawa ayeuna keneh langsung cabut golepak tah eta paeh teh kos kitu gambaran urang keur hiburan urang keur di jalan urang keur di imah di rumah sakit waya datang paeh datang bae Ibu Iis mantes di Lombok sehat kan berarti datanglah ka dieu sehat kan berarti berangkatlah ka Cipanas sakadar hayang ngecek doang keur sehat ajal tiba waktu kaayaan anjeunna erek ngecek awak eta onem Ibu Iis mah aya panyakitan eri nu kamari teh anu di Balaraja apa eta panyakitan naon isuk-isuk mandi geus mandi hirupan mobil bari nungguan mobil ngopi heula kieu teh siripit datang ngelup bae cek pamajikan teh ka haji cenah pan tungkul bae kunaon teh ka haji tungkul bae dideukeun detik kajauhan geus aya beureun setengah jam disampeurkeun digebek-gebek ih haji Masya Allah eta kapan teu muriang teu naon eta mah deres Ibu Iis muriang nu tadi atuh di bangku eta teh anu kukula dicaritakeun asli anu mantes keliling Wali Songo balik Isa aju mandi dahar tas dahar sosonoan jeung pamajikanana sosonoan jam meureun saminggu teu kapanggih-panggih mun mah geus kebal teh pamajikan ka haji ngabeuratan we awakna ngabeuratan we ieu terus bae horengana ieu bang ka haji ieu teu turun-turun sakeneh ieu di luhur beuteung terus bae barang digulingkeun teh maot eta pan di luhur pamajikan maot Masya Allah tak ieu teh hartina sigade paeh datang ka urang teu pasini adapun urusan paeh teu kudu dipake kasieun cuman urang lamun keur meujeuhna aya dina jalan Allah makan ngeunah aya dina ridho Allah makan nikmat kadenge woi Rusdi maot di mana keur salat duha Masya Allah indah amat Masya Allah Haji Toto maot cenah di mana keur di masjid Masya Allah kan gini adang pae di mana di night club Masya Allah atuh ada teh jorek kabejana eta kos kitu nah ieu si hade urang teh bakal almarhum kuari mah karak nyebutan batur bae engke mah sarua urang ye nah nu mantak kulantaran teu nyaho iraha datangna maot hati-hatilah jadikeun paeh eta sebagai nasihat abeh urang selalu inget ka Allah Subhanahu wa ta'ala lamun inget ka Allah berarti ngalaksanakeun parentahna ngajauhan laranganan salila ieu kan urang ieu poho hartina poho teh ngurusan awak bae ai roh teu sedengkeun ye sedengkeun roh kaluar awak urang mah nu diurusan ku urang nu kuari dahar nginum mandi pakaian geus teu meunang jore saeutik teu meunang kotor saeutik malah boga hadam marah ka hadamna ge ieu istri ka anan aya 2 emang jalan kareta dicareka teu meunang salah saeutik sendal teu meunang kotor sapatu teu meunang teu herang dimumule ku urang awak urang mandina caina kudu bagus sabun lagi geus embungeun make capluk embung bangsa capluk bangsa kamai geus embung hayang makena sabun colek we
geus teu hadaekeun aya nu hebat-hebat bae ngaranna ngurusan awak isuk pageto paeh dikubur jadi makanan cacing jadi makanan bilatung anu bakal menghadap ke Allah roh tapi urang roh teu pernah diurus ku urang kuari carana perbanding ke urang minum kopi karasa kopi sehat berarti kan ngadahar urang ayeuna naon gitu kacang rasa kacang sehat dahar jeung semur amis terus sehat karasa tak awak teh sehat ngeunaheun awak sehat sare jam sabaraha bae jadi wow komo di mobil mah asal naik we ka mobil hajureup bae aya jelema lagi kuari atuh eta sehat berarti lamun teu sehat mah teu sehat para raid kabeh ge dibere jeruk sakitu amisna pahit dibere salak sakitu amisna pahit roti pahit eta gering kulantaran awak sehat segala rupa ge geunah bae awak mah babari. Nah kuari hayang nyaho roh urang sehat apa henteu coba ku urang maca Quran lamun maca Quran urang bisa sajuz 2 juz 3 juz normal berarti normal bener normal dah nyahoan ieu budak aing ngomong nama atuh asal maca Quran hajuh ae a'udzubillahi minasyaitonir rajim ieu udah rohna ieu kudu diinfus ieu geus beres ieu geus beres maca sholawat 4444 atau 444 dibere 44 bae jadi dibere 44 geus teu kuat 11 manteu salat 11 teu kudu make tasbih 11 mah tuh teu kudu make leungeun 11 ieu mah tasbih dikongkorongkeun aya maca sholawat 11 atuh teu kudu make tasbih 11 mah make ieu bae atuh ibadah aya tasbih geus dikikir bae asal aja lemah bae hampir ka baduk ku tasbih jelema 11 aya ge maca tasbih pada loba tah karak bawa tasbih maksa 11 teu kudu 11 ge teu kuat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min awal taqdina Allahumma sholli sholatan udah kaju teu kadenge sorana ka mana 11 ge dibere 3 ge basa kumaha kulentuk eta berarti roh teh roh gering hayang nyaho awak gering jeung henteu makanan lamun makanan rasana asli kalapa rasa kalapa salak rasa salak jeruk rasa jeruk urang sehat berarti ya tiba lamun teh sehat mah dibere si mbak nu geulis ge ngan dideulekeun doang ge atuh kawin jeung anu ngora tapi teu sehat aduh kieu doang cek si mbak kesel aing teu sehat orenganan nah ieu awak kuari ge mun hayangnya roh urang sehat apa henteu hayangnya coba cek urang teh aing hayang zikir coba malam ieu hayang nyaho sabaraha yeuk bisana ieu jago kuat 1000 bae berarti sehat Asare wa illallah la ilaha 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 illallah 200 ge geus lain dedeulean. Dedeulean lain deui asana rek kunang-kunang. Tah eta berarti roh teu sehat. Roh teu sehat. Baca Quran teu beuki, roh teu beukieun baca Quran teu sehat. Maca sholawat teu beuki. Teu sehat berarti. Dicoba kurang awak. Coba sia maca sholawat jacak kiai teh cenah 444 lah. Duh loba teuing cek dina tuh. 44 atuh. 44 loba teuing cek dina teh. 4 atuh. 4 biasa loba teuing atuh sih mah gering atuh. 4 teu kuat 4. Atuh gering.
Lah ieu janguji diri urang cek Imam Ghazali awak tes urang ku makanan ternyata sesuai rasana sehat kitu keleh makanan-makanan ruh Quran, zikir, sholawat, tasbih, tahlil dan lain-lain sebagainya. Nah lamun urang masih kena beki berarti sehat. Nah kurang direnungkeun awak. Roh, sih maca Quran jatuh beki siapa? Sholawat jatuh beki. Tapi lamun dahar ngaleuwihan di batur. Batur masa piring sampean 3 piring. Tapi hari maca sholawat zikir tilok beki sia awak asalna ye asalna sia awak paeh kana neraka sia bayangkeun ku urang neraka wa quduhan nas wal hijarah sedengkeun neraka teh suluhna teh manusia jeung batu boas sia bakal jadi suluh neraka sia coba roh coba nonton TV main bola betah SMS-an betah asana bener siapa calon neraka awak ya asana siapa calon neraka asana bulak balik tak ku urang antara makanan roh jeung makanan jasad coba bekian ka mana lamun urang masih keneh beki kana awak kana makanan beki kana ibadah makanan zikir dan sabar berarti saimbang ari wali ba wali makanan geus tepati jalema geus kana roh bae geus terus-terusan maca Quran eureun maca Quran tasbih eureun maca tasbih zikir sholawat nya nama kulantaran sibuk tah roh teh sibuk pohoan kadahar lamun lain heuleu mah oh ja aya makanan dengan dahar teu gahaja-hajakeun pan ieu mah isu keneh bae geus wudu ieu nu dihareupeun kula ieu wudu ngana mah ke jam 10 dahar tadi mah lain jam 10 dahar jam 1 jam 2 makan siang ke jam 5 makan sore penting makan malam atuh beak ku dahar terus atuh mantak atuh wajar HSDI Masya Allah urang mah terlalu ngurusan awak makan minum dahar dan lain-lain karena mandi sare roh tepati diurus padahal awak urang mah ketika roh keluar dikubur jadi cacing jadi bilatung selesai roh urang nu bakal tanggung jawab naik ka langit kahiji kadua katilu kaopat sanggupeun henteu roh urang naik sampai ka sidratul muntaha ketika bagus sampai ketika teu bagus roh urang di langit kahiji geus teu meunang asup tafakuran gerage ketika urang maot ayeuna isuk aing mun paeh pikumaha ulah diungka diengke ulah kabongbroy ku urusan karamean dunia urang kabongbroy ku karamean dunia nyaho-nyaho dek bae paeh na ieu lah sakumaha tadi keur meujeuhna hura-hura di jero malakal maut datang na ieu lah jang sakadar iktibar bahwa paeh teu pasini boa peuting boa berang, boa keur sehat, boa keur gering, mangpang meungpeung lah sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Alep faedah, alep manfaat, alep kauntungan, 5 memeh datang nu 5. Hiji syababaka qobla haromika keur ngora ulah nungguan kolot mungpeung keur ngora buating umur teu datang ka kolot mungpeung keur ngora ye lah aing mah ngora keneh ieu moal ka ngaji cenah teh ke geus kolot ke wow ngora mah teu bagus ibadah we banyak ka masjid deui tah eta kan pagawean nu ngora teh kos kararitu tah ulah sampikeun ka kos kitu sugih memeh fakir sing hade urang keur sugih teh keur serba aya pakelah ibadah ulah nungguan keur pake tirog memeh syugli urang keur kaburu mumpung keur lalugina ulah ngadagoan loba urusan ieu urusan itu hiji urusan isuk jadi 2 isuk dade jadi 3 isuk dade jadi 4
si emang teu ngaji kayak aing keur boga urusan kayak geus beres kakarak aing ngaji kuari mah moal wakah heuranan asal ada tangkap paeh teh moal ngaji teh budak aing kudu teh lain gitu aing teu ngaji gas urusan aing tunda ngaji heula aing mah eta karak hebat di mah lain engke lah ke mun geus beres bisnis karak dek ngaji asal moal kaburu ieu moal kaburu ieu gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang hadir di dieu di imah almarhumah anjeunna ningalikeun ngan geus beda alam anjeunna geus aya di alam barzah urang masih kade aya di alam mulki anu nyana neuleukeun ka urang oh itu wajib toto oh itu terus digerokeun ku nyana terus ayo ka dieu cek eta baturan ibu ya ayo geraan cek eta nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun ngaran-ngaran manusia biasa komo ibu isu pedagang bisi aya dosana jeung andai kata aya dosana jelas pasti aya urang pentakeun ka Allah mudah-mudahan dosa-dosana dihampura amal-amal ibadahna ditarima ku Gusti Allah dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere tawakal ka Gusti Allah dibere salalabar kabehan urang kabehan jadikeun itibar saenggeusna ku urang dijadikeun itibar mudah-mudahan urang kabehan husnul khotimah maut mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu cakang nabi man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sahaja lemah nu tungtung ucapan la ilaha illallah surga ulama asal manggil sakarat haju di pagahan muji nadaek bisa geus bungah sering la ilaha illallah nyana nurutan kalamun geus rada mahfuz ulah la ilaha illallah Allah kayaknya nurutan geus senang tapi satu ketika aya jelema dititah zikir ku kula la ilaha illallah teu daek aya terus dicoba terus bacaan Allah ngalieu deui ka dieu kula belah dieu ngalieu ka dieu kayak belah dieu dikencengkeun Allah ngalieu ka dieu teu daekeun aya dina kekhawatiran urang teh lamun ngahadiran nu sakarat deuk sakarat memehna ge geus dibacaan la ilaha illallah daek geus bunga bae teh geus jam maot batuk iirah ge bakal komo hajul Allah geus teu kudu dicengcerikeun geus senang sebab maot batuk teu kudu dicengcerikeun bae teh mun datang ka ajalna ieu lamun teu daekeun tah balem bae teu daekeun Allah masyaallah aya dina kekhawatiran sedih tapi hampir kula dihadiran sakaratil maut dina sekian ratus dan aya sababaraha urang anu hese maca la ilaha illallah diteliti ta ku kula ieu aya nu diteliti aya hiji awewe tah anu hese maca la ilaha illallah hiji awewe hese jasa datang ka kuari kula inget bae sebab barita jeung abah almarhum begitu ngahadiran sakarat asar heula kula azan tas asar abah mah teu kadinya deui kula kadinya deui titah maca surat Ra'd ku almarhum 4:30 mulai reng peranjuk mata keluar letahna keluar datang ka dieu datang ka bujal datang ka kuari teh mah inget bae masyaallah lah keluar teh ka deul kula dihareup kieu eta harita mah beredadan sabulan 2 bulan mah teu bisa aya sorangan kula eta teu bisa wah eta lamun geus boga pamajikan asana nangkep terus eta dan harita mah pemuda keneh ya Allah ya Rabbi terus bae kabayang-bayang bae eta letah keluar mititek saetik calanga saetik lain lalagaan datang ka bujal teh lain lalagaan ya Allah geus beres kula terus di la ilaha illallahan ge bangun embungeun teh gitu
kan wallahu alam ta rahasia Allah kula nanya hari eta sih naon gitu pagawean sapopoena naon dia biasa salakina ngan calo salakina calo kabeneran ku rame-ramena baheula teh calo tah tahun 73 tahun 74 ya eta teh caritana manehanana nyaloan tanah batur teu pernah dibikeun duit tak kanu bogaan jadi asal dibayar kanu boga nama lah ala kadar tak eta kunyana dipake uyah mah ye nyieun imah mobil ya pamajikan eta kabeletera hese sakaratna eta duh hiji deui lalaki sarua calo keneh kana mantak sing hade lain ulah jadi calo tapi eta kos kitu tak asal duit batur teu didahar teu dibikeun berarti ngadahar hak batur hampir hese maca la ilaha illallah diomongkeun sote hati-hati besi aya di diri urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hapunten tina masa samudaya kalepatan sareng kakiranganana dicekapkeun sakieu nya urang ngadoa ka Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayidina Rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa asmadkhalaha وعبد الهدار خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته